Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian ke-18. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados tenyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun deui Asep Parman pamirsa harita teh beterus rasa teh ngareunah hate manehna inget wae ka Den Rukiah jeung Den Sutinah. Hatena teu boleh gegebegan kolebat rupan Den Rukiah jeung Den Sutinah kacipta kokolepatan nembongan. Ti harita Asep Parman jadi nguyung gawe hulang jentul ngalamun nu akhirna hate jadi teu sabar hayang buru-buru mawa kabur nu jadi cengceman. Beda karasana Rukiah jeung Sutinah teh tangtu menang musibat. Aing kudu buru-buru neang ka imahna moal dengkengke poe ieu keneh aing bakal bertindak kitu cek garentesna Asep Parman bari korejat cengkatina diukna koloyong asup ka kamar. Gura-giru ganti pakaian atuh si Loreng heraneun pisan manehna nyamperkeun bari pok nanya, "Reka mana Sep?" Urang ka imah Rukiah, sok buru-buru disalin reng. Tembal Asep Parman, "Pira aku ti barang?" Nyaeta tipe tingkene dewek teh tegarna hate ari dengkengke mah bisi kumaonam da pasti ayeuna oge Rukiah jeung Sutinah teh keuna ku musibat sabab beda karasana ku dewek. "Hayu atuh ari keukeuh wae kudu ayeuna mah." Bari terus ucul-ucul si Loreng oge disalin baju. Teu ngalobakeun omong deui kinci duanana arindit datang ka jalan raya celakana sado sajeroning dina sado teh maranehna teu boleh culang cileung maklum buronan teu boleh hariwang sieun panggih jeung patroli Walanda. "Aman nya reng, mudah-mudahan we ulah aya gangguan di jalan," cek si Loreng semunu marah mai. Barang datang ka daerah Ciberem kabeneran Asep Parman ngareret kabelah kaler gebeg manehna ngagebeg sabab nempo Mang Sogot kaluar ti hiji imah panggung nu pernahna sisi jalan pisan. Demi harita Mang Sogot teh kakara kaluar ti imah dukun nyaeta tas nambakeun Den Rukiah jeung Den Sutinah. Manehna balik mawa bungkusan nu dieusi ku piubareun dununganana. Mang Sogot tuluak liuk terus lempang kawetankeun celak wae kana sado maksud rek terus balik. Manehna mah teu nyahuan ka Asep Parman sabalikna Asep Parman nalingakeun ka manehna. "Tuh reng si Sogot," bari Noel ka si Loreng nu ditoel gancang ngaliuk nya we nempo aya Mang Sogot dina sado. "Tos di mana nya Sep?" "Teuing reng, ngan bieu teh ku dewek katempo kaluar ti imah itu tuh. Dewek oge apal eta mah imah dukun." "Lamun kitu mah tas dudukun euy, boang ngadukunkeun maneh Sep supaya teu jadikan Den Rukiah jeung Den Sutinah," tembal si Loreng jol teu wae curiga boga sangkaan goreng. "Bisa jadi penasaran euy dewek rek nanyakeun ka dukunna." Terus Asep Parman nitah eureun ka kusir sado song mayar ongkosna. "Di dieu we Mang, tah duitna." "Nah moal cios kawetan Den," cek kusir sado semunu heran tapi duit mah ditampanan. "Aya perlu di dia Mang," cek si Loreng Mang jawabkeun bari jut turun dituturkeun ku Asep Parman duanana terus muru ka imah dukun tea. Barang datang terus keketrok bari pupuntenan teu lila panto dibuka ku hiji aki-aki nu janggotna bodas. "Aeh geuning aya tamu, mangga linggih Aden." "Mangga Aki," jawab Asep Parman terus duanana unggah ka jero gek dariuk dina amparan samak. Aki dukun katempo marah mai atoh kadatangan deui semah teh dageus teu wae bakal nerima deui duit loba bari jeung surah seuri pok aki dukun nanya, "Bade aya pik kaperyogian naon Aden teh?" "Sanes nembe teh aya nu lalandong ka dieu Aki." Sumuhun leres anu tidayo sun." "Bade ngalandongan saha cenah manehna teh?" "Eta putra dununganana saurna mah." "Ari kitu Aden teh bade naon?" "Sumuhun bade naroskeun wae utamina mah
ngalandongan kumaha nembe teh. Ditanya kitu teh aki dukun ngahulang manehna teu gancang ngajawab sabab tadi kumang sogot geus diomat-omatan sangkan ulah bocor Rusia. Ari ayeuna datang nu nanyakeun puguh bingung dibejakeun kumaha teu dibejakeun kumaha. Ngalandongan naon wae nembe teh ki. Nah putra dununganna teh teu damang atanapi kumaha? Tanya Asep Parman deui. Aden punten wae aki teh teu tiasa masihan terang kasalira. Margi saurna nu kadiana oge cenah Rusia. Sareng bade peryogi naon atuh Aden teh menindugi ka neren-neren kieu teh. Aya hubungan naon Aden sareng Juragan Bratamanggala teh. Tembal dukun ngajelaskeun persoalanana manehna tetep teu bisa buka Rusia dah hariwang teh. Aki kuring teh nanya sabener-bener. Nah abad kalah malik nanya ka kuring, jawab Asep Parman. Akhirna jadi ambek ka aki dukun. Sumuhun hoyong terang we aki mah. Aden teh pernah naon ka Juragan Bratamanggala? Jawab dukun meninggal lapar gempor. Teu perlu nanyakeun kitu. Kuring ka dia teh hayang nyaho kana maksud-maksud bapana Rukiah jeung Sutina. Kuring hayang nyaho kumaha kaayaan maranehna, naon sabab-sababna nu matak ditambakeun ka aki teh. Nah peda gering atawa aya maksud lain? Punten wae Aden, aki teh teu tiasa masihan katerangan. Margi aki sieun ku Juragan Bratamanggala. Ngabandalnya, awas ki, kuring moal asa-asa. Mun aki teu daek terus terang, awas we kudu daek narimakan akibatna. Cek si Loreng ngancam atuh aki dukun mending ngagebeg manehna teu bisa kumaha ku itu sieun ku ieu sieun. Nu akhirna ku alatan sieun ku ancaman Asep Parman jeung si Loreng, aki dukun jaliri janji muka Rusiahna Juragan Bratamanggala. Ayo rek ngomong moal. Asep Parman nyentak bari molotot ka aki dukun. Sumuhun mangga, sabar sun, aki masuk gempur. Tembal aki dukun bubuhan geus aki-aki babarian soak katambah diporongosan ku Asep Parman jeung si Loreng. Puguh asa kabur pangacian da mani teu sirikna ngompolan maneh. Sok buru-buru ulah ngadaguan ambek kuring bisa ditelapung keluar. Mangga Aden, ieu oge bade ke atuhnya. Aduh mani sesentak Aden mah. Buru-buru jawab, naon cenah nu ditambahkeunana teh? Sumuhun eta sun ngalandongan putrana nu jenengan Den Rukiah sareng Den Sutina. Da putrana teh tos kaedanan ku jalmi jahat nu jenengan Asep Parman. Cek aki dukun, rag heula eureun nyaritana teh ngadenge kitu Asep Parman ngagebeg ka bina-bina teh jauh tina sangkaan. Juragan Bratamanggala teh ngadukunkeun sangkan anakna pegat hubungan jeung manehna. Nyel Asep Parman nafsu hate ngalentab panas kacida beungeut beureum huntu kekerot. Kurang ajar. Anu kitu maksudna teh kumaha cenah? Eta we sun supados pegat duriatna sareng Asep Parman teh. Awas Bratamanggala, ku aing dipodaran sia. Gereuntes Asep Parman bari ngageremat. Ari aki dukun angot beki olohok manehna can ngarti kana maksud tujuan Asep Parman naon cenah bat ambek-ambekan ka Juragan Bratamanggala. Aya hubungan naon cenah antara manehna jeung Juragan Bratamanggala teh? Kitu cek gereuntes aki dukun teh. Aden aki mah teu acan ngartos kunaon margina Aden dugi ka bendu kieu teh. Ampun Den, aki mah teu terang. Tanya aki dukun beki ngadeg-deg ret ku Asep Parman dipencrong. Ari ayeuna Rukiah jeung Sutina teh di mana cenah ki ayeuna? Ampun Den, ulah bendu ka aki. Aduh, ampun Den, aki mah teu terang-terang. Heueuh, di mana cenah ayeuna teh? Nah masih keneh di imahna atawa kumaha? Saur jang sogot mah ditahan ku Walanda Den. Margi dituding tos sapongkol sareng lalaki tundanganana. Saurna mah tundanganana teh hiji penjahat musuh nagara. Tapi duka da aki mah ngan ukur beja. Jadi Rukiah jeung Sutina teh ditahan ku Walanda.
tina gara-gara lalaki kabogohna. Muhun sawartos jang sogot mah kitu Den. Kurang ajar, kusaha cenah ditangkap na teki iraha. Wong tadi duka kusaha sana mah mung eta soldadu teh pangkat kolonel. Moal salah kolonel panhutan musuh urang teh Asep, cek si Loreng geus teg wae curiga. Bisa jadi Reng, kumaha atunya nya ditangkap nya ditambakeun. Teu sangka pisan, cek Asep Parman ngaruk bingung. Rupi Aden teh saha teh kitu? Kakara aki dukun nanyakeun ka Asep Parman. Kuring pisan nu ngaran Asep Parman, tundanganana Rukiah jeung Sutinah teh. Kuring pisan jelema jahat musuh Walanda teh. Ieu bisi hayang nyaho nu ngaran Asep Parman teh. Janten Aden teh Asep Parman. Punten we atuh Den, da aki mah sakadar piwarangan, teterangna naon pisan. Sahanteuna anjeun teh geus ikut campur rek ngebengkahkeun hubungan kuring jeung Rukiah katut Sutinah. Sakuduna anjeun menang hukuman ti kuring, tapi kan wae ayeuna ku kuring dihampura asal anjeun ngebedokeun niat si Bratamanggala. Sabalikna anjeun kudu balik melet Rukiah jeung Sutinah sangkan beuki kaedanan ku kuring. Awas mun teu ngagugu pertanda anjeun cilaka, bisa-bisa ayeuna keneh ku kuring dibinasa, cek Asep Parman ngancam. Atuh puguh aki dukun beuki ngadeg-deg banget beuki sepa pias getihan. Kumaha aki rek nurut atawa moal? Si Loreng milu nyentak. Sumuhun mangga ieu oge bade, aki teh kedah malikun pelet kan Den Rukiah sareng Den Sutinah. Bener, awas mun sumput selindung megawe panitah ti si Bratamanggala. Ulah sambat kaniaya tangtu anjeun ku dewek di podaran. Mangga Den, ieu oge bade. Aduh, kumaha atuhnya upami juragan Bratamanggala terangeun. Naon make sieun-sieun sagala ku si Bratamanggala. Awas teu ngagugu ka dewek. Ayeuna keneh anjeun diparagatkeun perkara si Bratamanggala keun dewek nu tanggung jawab. Sok gada pegawe rek ngagugu moal ieu teh. Tembal Asep Parman bari karawak newak leungeun aki dukun. Ampun Den, ampun. Aki dukun muringi sabab leungeunna dipurilitkeun. Sok buru-buru pigawe mengpeng kasaksian ku dewek. Tembal Asep Parman bari ngalesotkeun leungeun aki dukun atuh aki dukun oleset undur bari jeung ngalapar sieun. Manehna terus mendoko nyang hareupan kukus. Peledug meuleum menyan, haseupna nyambuang minuhan ruangan. Aki dukun terus jajampean teu ditarikeun jajampeanana teh ngan ukur gegerenyeman. Jadi teu kadenge ku Asep Parman jeung si Loreng mah teu kungsi 5 menit aki dukun cengkat ngusap beungeut cenah geus beres pagaweanana teh. Mugi-mugi we atuh Den Rukiah sareng Den Sutinah teh langkung gogot ka salira. Awas ki mun ngabobodo. Da teu aya deui mung sakitu katiasa aki mah. Nya mugi-mugi wae pangeran nang tayungan. Kade mun daek dititade ku Bratamanggala ulah sambatnya. Moal Aden ayeuna mah aki teh moal wantun. Tadi oge da teu terang ka Aden, ari tos terang kieu mah piraku deui. Tembala aki dukun. Kuring moal lek mere duit ki. Sabab cang saya keneh engke mun geus bener-bener kabukti kakara ku kuring dibere. Sawios Aden teu kedah ngarepotkeun. Da tadi ku si sogot oge dipasihan. Kitu we nya ki. Ayeuna kuring rek balik deui. Tembal Asep Parman bari jung cengkat nangtung. Geus kitu terus kaluar ari aki dukun ngan batik gogodeg bari hate dag digdug keneh. Asep Parman jeung si Loreng tekebat kawetan maranehna balik heula maksud rek ngatur siasat keur kahareupna. Kacaturkeun deui pamiarsa Kolonel Panhoten ti sajungna ti imah juragan Bratamanggala teu langsung ka kantorna. Den Rukiah jeung Den Sutinah teh dibawa ka imahna. Nepi ka isukna anggar ditahan di kamar teuing naon maksud Kolonel Panhoten teh. Den Rukiah jeung Den Sutinah ge jadi heraneun. Ongkoh maranehna teh jadi tawanan tapi naha teu dibawa ke tempat tahanan.
Malah dina poe eta mah Kolonel Panhuten teu indit ngantor manehna cicing di imah nungguan kamar Den Rukiah jeung Den Sutinah. Demi harita Den Rukiah jeung Den Sutinah keur dariuk bariting harulang bingung. Kumaha atuh ceuk urang teh? Bari cengkat neuteup kalanceukna. Teuing atuh Tin, ieu si bule teh bet ngerem urang di imahna. Asa heran, sok palalawur ceceuk mah. Paur kumaha ceuk? Den Sutinah siga nu heran can ngarti kana naon nu dipake hariwangku Den Rukiah lanceukna. Sahantena Tin, urang dikerem di imahna. Ari Kolonel Panhuten teh apa nyaho teu bogaeun pamajikan. Sok sieun boga maksud goreng we Tin. Tembal Den Rukiah, bener-bener manehna mah boga kahariwang maklum di eta tempat teh eueuh sasaha deui. Ari lain babu awewe mah. Nya mangkaning eueuh sasaha, kumaha atuh? Kari kumaha engkewe lah, tapi sabisa-bisa mah urang teh kabur ti dieu. Kamana jalanna ceuk kabur teh? Panto dikunci ti luar, jandela leutik moal asup awak. Api-api hayang kacai sok gedor pantona. Sieun ceuk. Naha sieun-sieun teuing, pira oge si bule sorangan, urang lawan we kuduaan. Teu wani ceuk, palalawur lah. Atuh rek bisa bebas kumaha ari eueuh kawani mah. Hilik garaku cece. Ceuk Den Rukiah bari ngoloyong rek ngagedor panto kakarage ngangkat leungeun di luar kadenge sora nu dehem. Nu tayalian ti Kolonel Panhuten atuh manehna ngarengkog terus undur deui. Ari Kolonel Panhuten ti bareta oge geus aya niat boga hate kadua leutikan Den Rukiah jeung Den Sutinah teh kabeneran harita aya jalan nepi ka bisa ngarem nu di anjing caina. Puguh bungah kacida da ceuk pikirna ge saha nu rek ngahalangan kana pamaksudanana. Apan di imah teh eueuh deui sasaha, tinggal ngalaksanakeun wungkul matak poe eta ge manehna teu ngantor ngahajarek ngaherowan nu geulis. Tina, Rukiah. Tina, Rukiah. Ceuk Kolonel Panhuten bari jepret muka kunci panto brai muka Den Rukiah jeung Den Sutinah kasampakeun dariuk dina kursi panjang. Nyeh Kolonel Panhuten seri iblis hate beuki teu sabar komo nempo sampuluna awak nyimbojang mah da parengkeur make rok pungsat. Lumeh wae tos hudang sare pingping meuni koneng ngagelempong wubuh Kolonel Panhuten jadi kumetap. Rek naon tuan make ka dieu? Ulah galak teuing geulis. Ulah galak, Tembal Kolonel Panhuten olohok gogodag awakna ngaleper bet kawas nu geumpeur. Memangna da anjeun teu perlu ngadeukeutan ka dieu. Jeung naha abi teh rek diantep wae di dieu. Piraku ditawan di imah, asa ku heran teuing. Pogoek ngahaja, ngelem di dieu tina karunya ka salira. Ari di pos mah moal kajamin tuangna ye. Keun wae teu dibere dahar oge. Sok pindahkeun ka tempat tahanan. Senang keneh cicing di kamar penjara. Tibatan kudu di dieu mah. No geulis, Rukiah, Sutinah, ik teh ngaraos karunya, teu teh gawe upami salira aya di penjara teh. Kumargi kitu ik nempatkeun salira di dieu, mun bener oge karunya geura bebaskeun abdi ulah ditahan wae di dieu. Ke upami tos beres sagalana mah ya, engke oge salira diwihkeun deui ya, sing raos-raos wae di dieu. Ik oge moal ngalalaworakeun, palai naon wae wawartos ulah isin-isin, anggap we bumi ku anjeun ya. Teu sudi teuing teu. Is ulah kitu geulis. Nah salira teh teu hoyong bebas. Puguh we hayang mah matak ayeuna ngalawan oge. Tempas Den Rukiah. Sanes kitu hoyong bebas mah ye. Kumaha atuh? Aya 2 syarat ye. Nu kahiji Rukiah sareng Sutinah kedah ngawatoskeun tempat penyumputan Asep Parman ya. Nu kaduana Rukiah sareng Sutinah kedah kersa di dieu saterasna nyaeta kedah nyarengan ik ye. Ceuk Kolonel Panhuten bari neuteup jeung kumetap rutret kaluhur ka handap nyidik-nyidik awak Den Rukiah jeung Den Sutinah. Teu bisa asa kuraos teuing.
ulah borok kudu daek cicing ngawulaan anjeun, kudu ngabejakeun tempatna Kang Asep oge moal teu nerima kana syarat-syarat anjeun. Tembal Den Sutinah semu ngaranjug ngadenge pamenta Kolonel Panhuten teh. Jelas teh tela Kolonel Panhuten teh miharep ka diri maranehna. Atuh terduana ngaleper hate dugdeg gede ka hariwang, sok sieun Kolonel Panhuten nyieun kasar maksa ka dirina. Lokia Sutinah emut heula nu manteng, mending mana kesenangan sareng kasangsaraan. Da upami nurut tangto salira senang ya. Sabalikna upami teu nurut tangto cilaka ya. Margi kedah teras aya di kamar panjara. Ik mahawatos kasalira ya. Piraku nu geulis kedah disangsara lebar atuh. Kajen teuing sangsara tibatan kudu nurut ka anjeun mah. Na dikira teh kuring rek sieun. Teu sieun asa ku ngarareunah teuing. Abong aing kawasa tembal Den Rukiah. Mane beki geus wae lah upami Rukiah nuju bendu mah. Aduh. Sabar. Akang teh salelesna mah cinta ka salila. Cuk Kolonel Panhuten bari gulak-gilak suraseri gumasep ketayap manehna maju ngadeukeutan Den Rukiah jeung Den Sutinah. Gebeg Den Rukiah jeung Den Sutinah ngagebeg ka hariwang beuki nambahan kasieun terus ngalobaan. Korejat duanana cengkat tina diukna ret Den Rukiah ngareretkan Den Sutinah terus ngaharewos. Nu diharewosan unggek tanda surti. Kumaha geulis? Keur saha henteu ya? Kudu daek naon kuring teh? Daek dikawin ku anjeun? Enya ditikah ku akang, mangga we pilih mending mana? Ditikah bari senang sareng di penjara seumur umur ya. Keur kuring mah mending keneh di penjara keur naon kudu daek dikawin jeung anjeun. Halika ditu kaluar deui tong ngadeuketan. Ulah kitu geulis, di dia akang nu kawasa sa Bandung ya. Ieu akang nu gaduh kakawasaan sadayana naon wae nu aya di Bandung, ieu cohagna mah gagaduhan akang ya. Kitu deui Rukiah sareng Sutinah. Akang nu kawasa sur akang beureum kedah beureum, sur akang hideung kedah hideung ya. Upami teu nurut tangtos ku akang dipasihan hukuman. Kadieu geulis, kadieu cuk Kolonel Panhuten bet terus kawas nu teu eling manehna bener-bener geus kaedanan nepi kalat poho di temah wadi. Atuh puguh Den Rukiah jeung Den Sutinah beuki ngadeg-deg bari beungeut sepa piasna keran. Awas ceu, tembal Den Sutinah ngelingan kan Den Rukiah sangkan ati-ati ulah kabongohan. Banting wetin, lamun ngarontok mah pira oge lalaki sasiki. Ulah ngalawan geulis, da ku akang oge moal disiksa moal dibinasa ya. Atuh piraku deui akang binasa kanu geulis. Nah atuh ngadeuketan wae. Hayo nyingkah, mun bener mah teu niat jahat. Ye. Akang moal jahat geulis, sabalikna akang teh nyaah ka cida. Ieu geulis ka dieu engke ku akang dibebaskeun ya. Yap geulis, sakali we akang mah nuhun-nuhun upami kersa ditikah ya. Kurang ajar sia. Anjeun teh perwira lain handap-handap pangkat, tapi naha kalakuan teh kawas setan. Lain kadua mere contoh ka anak buah bet kalah karuksak. Cis, sudi najis teuing, teu sudi tembal Den Sutinah. Sing emot geulis, akang teh nu pangkawasana, akang teh kepala pasukan di dieu ya. Sing emot akang teh tukang ngahukum jalmi nu teu nurut kana parentah akang. Ceuk Kolonel Panhuten nyoba nyingsieunan Den Rukiah jeung Den Sutinah. Kolonel Panhuten bener-bener geus karanjingan ku iblis kahayangna geus teu kawadahan, nafsuna geus kalangsu. Kan Den Rukiah jeung kan Den Sutinah ngarasa panasaran hayangnya campah ngaruksak kana kahormatanana. Memang keur Den Rukiah jeung Den Sutinah mungguh matak ngaranjug ti mimiti di bawah ku Kolonel Panhuten ge teu boga curiga, teu boga sangkaan. Kakara isukna maranehna teu ngeunah hate sabab ku Kolonel Panhuten teu dibawa ka seksi
tapi tetap dikerem di jero kamar. Padahal maranehna teh geus kaasup tahanan nu sakuduna pisan dijebloskeun ka kamar besi. Ari ieu bet dikerem, katambah Kolonel Panhuten geus nembongkeun sikap-sikap nu matak nyurigakeun. Napi ka akhirna Kolonel Panhuten geus teu tahan ngabendung perasaanna, manehna asup ka kamar Den Rukiah jeung Den Sutina. Sup ka kamar teh terus netep bari suraseri gumasep gek diuk gigireun Den Rukiah. Puguh Den Rukiah ambek korejat wae cengkat pindah kana kursi nu sejen. Tibatan kuring kudu nurut ka anjeun, kajian kuring sangsara. Teu kuring mah teu hayang, najis teuing ari kudu kumaula ka anjeun mah. Halik tong deket-deket teuing ka dieu, tempas Den Sutina. Cina, tok ya akang teu saleresna mamika cinta ka salira ya. Yap ka dieu sing caket, hehehehe. Kolonel Panhuten geus teu sabar, kep wae leungeun Den Sutina teh dicekel. Tapi Den Sutina teu ngantep awakna digadabah ku Walanda, kakara dicekel ge jol hiuk. Gampleng wae nampiling pipi Kolonel Panhuten. Ari nu sieun teh nampiling teh sahabekna pisan, da eta we Kolonel Panhuten nepi ka ngagurubug. Pipina beureum ngagelang tapak ramo, sot Den Sutina ngalesotkeun leungeunna, jung cengkat terus undur ngajauhan bari beungeut muringis nyengera. Puguh Kolonel Panhuten beuki napsueun, birahi geus nerejel, ret netep bari bibir kumetap, lalaunan manehna nyamperkeun ngadeukeutan. Teu sangka kitu geuningnya pamaksudan anjeun teh. Yeuh dengekeun, kajen kuring sangsara tibatan kudu daek ka anjeun mah. Nah dikira teh gampang. Dasar durjana, ceuk Den Rukiah semunu ambekeun pisan. Gelis nampik-nampik teuing ka akang teh, da teu abot atuh mung 2 syarat tur henteu berat gelis. Hiji, ngawartoskeun tempat panyumputan Asep Parman. Kaduana salira kersa dipihukum ku akang. Bodoh upami teu kersa teh ya, ceuk Kolonel Panhuten bari terus ngadeukeutan. Waktosna kabujang see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.